Itu nu ngeuridit mah tah geus kalimpudan jasa tah mah. Jelema nu nyokot duit bank mah geus kalimpudan jasa tah mah. Geus eueuh jasa mata hate neuleuh ka akhirat, neuleuhna dunya bae. Basa buah hayang dinaheun jasa, mantap cek ulah ge. Deuleukeun jelema nu ngeuridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Wani kula mah, lain cak ulah cek Imam Ghazali. Lain cak ulah mah nyambung dah teu ceuli ka jeung kiai nyana ngeuridit teu ceuli datang ka ngeunah salat bae ge. Moal. Kajen ku kubage wani sumpah kiai tinggal kiai nyokot duit bang katawa nyana narima duit di pamarentah teu ceuli datang ka ngeunaheun bae ge bensinna moal beres cenah teh mah kiai na make udang-udang 5 pake udang-udang ku sia moal ngeunahan cak aing moal Imam Ghazali geus jaritakeun asal make bensinna teu beres cara diurang nyokot duit di pamarentah proposal moal husu kiai nu salat kos kitu dek modar moal